kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Jadi dina kanyataan amal ibadah nu dipigawe ke orang masing-masing nyaeta dina kahirupan orang sapopoe aya kalana antara gerak dohir jeung gerak batin teh teu sapagodos teu manunggal teu bersatu padu. Ari dohir nama bener yang harup ka kiblat nyirikeun tawajuh ka Gusti Allah, tapi ari batiniah nama tengilu ngiblat tapi malengos kanu lain-lain. Talamun dina kanyataanana nalika keur migawe amal ibadah khususna anu mahdoh saperti salat eta ngandung harti urang teh can disebut sidqut tawajuh. Artina can madep ka Gusti Allah kalawan madep anu mantep, kalawan madep anu sabener-benerna madep. Ari madep nu sabenerna nyaeta madep anu sagemblengna, dohirna batinna madep mantep ka Gusti Allah. Tah ayeuna supaya urang menuju kana sidqut tawajuh nyaeta bener dina tawajuhna, mangka urang kudu mengenal heula kana batin urang sorangan. Sanggeusna mengenal tuluy ku urang dibeberes bagian-bagian batin anu mana anu masih keneh galider taeta anu ku urang dionean, anu masih keneh osok uap liuk kanu sejen-sejen kanu lain-lain dina sajroning ibadah ka Gusti Allah. Tah sebagai pengantar kadinya ayeuna urang nyaritakeun patokan-patokan kabatinan nyaeta tanda-tandana supaya apal heueuh. Ari geus apal patokanana mah kadituna mudah-mudahan bisa ngomeanana sehingga kadituna orang teh bisa hudu, bisa hudur, bisa husu dina sajroning ibadah bakti ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayeuna lamun dina urusan kabatinan anu pokokna aya 5 unsur batin anu mancik dina wujud manusia. Nu kahiji aya nafsu, nu kadua aya akal, nu katilu aya hate, nu kaopat aya ruh, nu kalima aya sir. Ayeuna urang akurkeun jeung kanyataan diri urang masing-masing, apakah orang teka subjama anu dikuasai ku nafsu atawa ka subjama anu dikuasai ku akal atawa ka subjama anu dikuasai ku hate atawa jama anu dikuasai ku ruh atawa jama anu dikuasai ku sir. Ieu tanda-tanda nah ingat-ingat famadamat mudlimatan bisyahwat wal ma'asi sumiat nafsan. Nalika anjeun beung udan ku popoek tina pirang-pirang syahwat jeung tina pirang-pirang maksiat
mangka anjeun teh disebut jalma anu dikuasai ku nafsu, nyaeta nafsu anu tingkatanana rendah. Hartina lain nafsu kasampurnaan atawa lain nafsu kamanusiaan. Contohna saperti amarah, watakna mawa kana angkara murka, kadituna ngahalalkeun segala cara, atawa lawamah watakna cawadan cegekan jeung pupujieun, atawa sawiyah watakna panasan jeung bitaan. Kadituna sok ngilu mikiran, sok ngilu rungsing, sok ngilu pusing kana naon anu lain urusan manehna. Atawa mulhamah anu watakna diantarana daekan nyaeta daek nyampur adukeun antara nu hak jeung nu batil. Salat dipegawe korupsi jojong contohna. Nu halal dipaju, nu haram dikeroyeuh gitu. Lamun aya di diri urang sifat anu saperti kitu, eta ngandung harti yen diri urang teh dikuasai keneh ku nafsu anu rendah. Ta eta sabagian tina nafsu anu jadi hijab anu ngahalangan ka diri urang sehingga diri urang teh teu bisa situ tawajuh dina amal ibadah sapopoe. Fa idan jarrat wa ma'aqalat anil ma'asi sumiat adlan. Nalika anjeun bisa nalian diri anjeun sehingga ku ayana eta tali, maka anjeun bisa narik diri tina eta pagawean-pagawean maksiat atawa bisa nyingkahan pirang-pirang kadarakaan, maka anjeun teh disebut jalma anu dikuasai ku akal. Jadi di antara makna akal teh lamun sacara ugoh mah nyaeta hartina teh tali. Hartina ku ayana akal mangka manusia jadi terkendali. Contohna terkendali teh saperti tidak terjerumus kana kejahatan-kejahatan, kana kamaksiatan-kamaksiatan. Fa'idha syakana fi ta'at lakinnaha taqalaba fi tadbiri wal ihtiyari wal ihtimami bi amril badan sumiat qalban. Nalika anjeun ngarasa senang, ngarasa bunga, ngarasa tenang, ngarasa tentrem dina sajeroning migawe ta'at atawa migawe amal ibadah, tapi can mudawamah hartina masih keneh naik turun, masih keneh peduli jeung urusan-urusan badan, kapangaruhan keneh kurupa-rupa kahariwang dina urusan jasmani, dina urusan ekonomi jeung sajabana. Jadi hartina masih kene bolak-balik, can mayang, can anteng, tapi kanikmatan ibadah mah, ketenangan dina ibadah mah geus aya, tapi masih kene terjadi tarik menarik kepentingan antara kepentingan badan jeung kepentingan batin, antara urusan dapur jeung urusan ubudiyah. Padina kaayaan seperti kitu, maka anjeun disebut jalma anu dikuasai ku hate. Jadi ari hate teh basa Arabna teh kolbu atawa qolob. Ari qolob teh hartina bolak-balik
Jadi hate dingaranan kolbu teh kusabab sifatna bolak-balik. Ari bolak-balik teh hartina labil, gampang robah, kadang naik kadang turun, gampang kapangaruhan ku faktor-faktor anu sejen, boh ku faktor nu aya dina diri, boh ku faktor nu aya di luar diri. Eta sifat hate. Makana aya doana ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik gitu le. Tuh faidat ma'annat bilang wasakanat ilallah wa futihat basiratuha bisuhudi nuri asliha sunniyat ruhan. Nalika anjeun ibadah ka Gusti Allah tuluy dina sajaroning eta ibadah anjeun tumanina, ari sabagian tina makna tumanina teh lamun sacara syariat nama di permulaanana teh nyaeta tartib, tartil, tenang. Jeung dina eta ibadah anjeun sakanat, ari sakanat teh nyaeta sukun. Ai sukun teh cicing, ari cicing teh maksudna anteng, nyaman, betah dina madep ka Gusti Allah, dina migawe ibadah ka Gusti Allah. Tuluy hate anjeun terbuka sehingga anjeun musyahadah kana cahaya asal, cahaya asli, nyaeta cahaya anu jadi asal atau anu jadi sumber tina rohani. Tuluy kasadaran anjeun kanu sejen nyaeta kasalian ti Gusti Allah. Artina teu sadar kana ruang, teu sadar kana waktu, teu sadar kaler, teu sadar kulon, teu sadar wetan, teu sadar luhur, teu sadar handap. Jeung sajen-sajena ngan jadi sadarna teh ngan sadar ka Gusti Allah hungkul, jadi kasadaran anak katarik terpusat ka Gusti Allah sehingga teu sadar kanu sajen. Mangka dina kaayaan anu saperti kitu anjeun disebut jalma anu dikuasai ku rohani. Faidat tasobat wan sofat anil hisi wasorot maknan mahdo sumiat sirron. Nalika anjeun geus kasipatan ku sifat anu murni anu ngalingitkeun pirang-pirang rarasaan, artina teu ngarasakeun perkara-perkara anu aya di luar diri seperti sorak motor misalna atawa suhu ruangan aya panas aya tiis, jeung sajabana jeung teu ngarasakeun aya dina diri seperti atuh, pegel atawa sinsireuneun geus teu karasa, sehingga anu karasa teh ngan kaagungan Gusti Allah hungkul jeung teu eling kana nanaon salian ti eling ka Gusti Allah. Hartina nu bergerakna dina eta ibadah teh lain nafsu anu rendah, lain akal anu rendah, lain kolbu bagian luar, lain rarasaan, tapi rohaniah anu tingkatan luhur anu murni, hartina teu kacampuran ku nafsu ku akal anu rendah jeung sajabana. Mangka dina kaayaan anu saperti kitu tak anjeun teh disebut jalma anu dikuasai ku siri. Itu eta gambaran singkatna anu jadi tanda tina sebagian unsur batin orang masing-masing salaku manusia anu bisa terjadi dina nalika orang keur gawe amal ibadah. Ta ayeuna tingali ente aya di mana. Lamun ente ibadah ku alatan supaya teu diomelan ku pamajikan atawa ku sabab hayang dipuji atawa supaya bisa menangkeun sesuatu tina perkara dunia seperti hayang menangkeun awewe
atawa tempat usaha atawa keuntungan dagang atawa proyek yang sajabana jeung lamun dina sajeroning migawe ibadah rasana asa kasiksa henteu betah henteu tenang henteu nyaman hayang buru-buru anggeus lamun saperti kitu kanyataanana dina migawe ibadah berarti eta teh nandakeun yen ibadah anjeun teh didominasi ku nafsu anu rendah hartina can kaasup kana ibadah anu sabenerna atawa lamun dina migawe amal ibadah loba itung-itunganana eta nandakeun yen anjeun teh dina ibadah teh didominasi ku akal anu rendah. Jadi sebut anu rendah teh sabab naon? Sabab ari akal eta bertingkat-tingkat, nafsu bertingkat-tingkat, kolbu bertingkat-tingkat, rohani bertingkat-tingkat, siri bertingkat-tingkat. Anu rendah-rendahna ta eta nu peloyong jeung pangabdian gitu anu mawa kana kadorakaan. Jadi ari jalma anu didominasi ku akal mah madepna ka Gusti Allah teh sifatna transaksional. Disebut transaksional teh ka Allah teh lain rek ngabungkeun jeung sumerah diri, tapi seolah-olah rek ngajak bisnis, rek ngajak balitunan. Ya Allah, abi rek maca la ilaha illallah 1000 kali tapi minta dilancarkan usaha atau ya Allah abi rek tahajud 20 rakaat tapi minta dijodohkeun jeung sinema jeung saja bana jadi ari kana ibadah mah kuat ngan minta diburuhan jeung minta buruhna teh dibatas dipatok. Tata lamun cek dina bahasa Al-Qur'an mah ngukurkeun janji Allah kana harga anu murah. Wala tastaru bi ahdillahi samanan qalila jeung anjeun ulah rek ngukurkeun janji Allah kana barang anu teu sapira. Contohna saperti tadi Gusti Allah geus ngajanjikeun yen saha jalma anu baik tahajud bakal diangkat derajatna kana makom anu terpuji. Jadi seolah-olah lamun dibahasakeun mah kieu abi mah alim ya Allah dipasihan makom anu terpuji mah abi mah hayangna teh dipasihan lancar usaha sawios teh dipasihan derajat anu terpuji oge gitu. Atawa lamun ari ibadah mah geus karasa nikmat misalna jeung geus eueuh udang dibalik ibadah artina taya karep naon-naon angin sejak ngagungkeun jeung sumerah diri ka Gusti Allah hungkul tapi masih keneh naik turun geus jadi ubudiyah tapi can mudawamah khususnya di sunah-sunah seperti sholat penting, seperti zikir penting, artinya masih keneh kakapungan. Taeta nandakeun anjeun teh dikuasai ku kolbu, eta kolbu bagian luar. Jadi moal bisa anjeun tawajuh ka Gusti Allah dina sajeroning ibadah kecuali rohani jeung siri anjeun geus aktif. Itu lamun dina urusan jeroan, dina urusan kabatinan. Ta ayeuna supaya rohani jeung sirina aktif kudu wauh jeung aya batin sabab di antara faktor anu ngahijab sehingga teu bisa siput tawajuh dina ibadah. Faktor utama anu ngahijabna teh
di antarana nyaeta aya na aib dina unsur batin. Pantiulang geus dicaritakeun heuh aya uyuh nafsi nyaeta aib nafsu. Contohna saperti ta'aluk kana syahwat badania, watakna teh mun dahar hayangna nu ngeunah-ngeunah, hayangna di restoran, hayangna di kafe nu mewah-mewah. Nya kitu deui mun nginum, mun pakaian hayang nu branded bae, hayang nu bermerek, hayang nu ngetren. Mun kendaraan hayang nu kaluaran anyar anu luxury. Hayang numpakna mobil kelas atas wae, kana angkot mah ngabeuring-giring pupurungkutan aipok teh telepel cenah komo di asongan motor bututna. Heuh abituna lamun imah hayangna imah gedong, pengajikan hayangna demplon-demplon eplok cendol bahan ornerkom. Eta teh lain ulah heuh anu matak jadi aib teh lain barangna, lain kendaraanana, lain inumanana, lain pakaianana, lain imahna, lain pamajikanana, lain gelisna, tapi dikuasai na diri anjeun ku kahayang. Ta eta aibna teh matak anjeun ulah dikuasai ku kahayang, tapi anjeun anu kudu menguasai kana kahayang. Artina lain anjeun anu tunduk kana kahayang, tapi kahayang anu tunduk ka anjeun gitu. Jadi kahayang nuturkeun anjeun, lain anjeun nuturkeun kahayang. Lamun anjeun nuturkeun kahayang eta teh aib batin, eta teh hijab. Apa lamun geus bisa saperti kitu nyaeta lesot tina teu dipenjara ku kahayang, teu diperbudak ku kahayang. Lamun geus bisa kitu mangka eta barang-barang dunya anu saperti tadi teh sok eta teh arek diboga oge, arek sakumaha mewahna oge moal jadi aib batin ari geus kitu mah. Sabab geus teu dihayang-hayang, geus teu diembung-embung. Rek sederhana, rek nu mewah sarua bae duanana eta rezeki ti Gusti Allah. Artina sarua ngeunahna sabab naon? Sabab sarua bersyukurna gitu. Nu kadua uyubul qalbi nyaeta aib hate, rupana saperti syahwat-syahwat anu jadi kesenangan hate, saperti hubbul jah, terobsesi kana kadudukan, hayang jadi pejabat, hayang jadi tokoh masyarakat, hayang jadi artis, hayang jadi sajabana. Intina mah hayang punya kedudukan anu mulia, anu terhormat di tengah-tengah masyarakat. Ta eta perkara bakal jadi aib batin lamun dijadikeun tujuan. Hartina lain ulah ente punya kedudukan di masyarakat pek ngan eta teh inget lain tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan. Ari tujuan anak naon? Tujuan anak mah nyaeta rahmat karidhoan Allah. Hartina jadikeun eta perkara teh, eta kedudukan di masyarakat teh sebagai jalan pangabdian ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contohna deui nu kaasup uyubul qalbi saperti hubur yasah wal ijah, terobsesi kana kepemimpinan, kana kamuliaan. Hayangna jadi pemimpin wae,
geus jadi pemimpin kang geunahan teu daek turun. Jadi menggunakan segala cara untuk melanggengkan kepemimpinan. Ada pemimpin mah disanjung-sanjung, dihormati, dimuliakan, dikawal, disambut, dilayani, diutamakan jeung saterusna mah bukan ngeunahan eta jadi aib. Nu katilu uyuh buruh nyata aib rohani, contohna rajin sholatna, rajin puasana, kuat bikinna, tekun riadohna, mujahadahna, tapi nu ditujuna teh lain Allah, tapi karomah. Disebut aib sabab patojaiyah antara gerak dohirna jeung gerak batinna. Ari dohirna mah gerakna ka kiblat nyaeta madep kiblat, tanda madep ka Gusti Allah, sedengkeun ari batinna mah madep kana karomah. Kitu manehna migawe perjuangan anu berat anu panjang teh bakat ku hayang meunang karomah, lain bakat ku hayang meunang rahmat karidhoan Gusti Allah kitu. Tak aib ngaranna hayang jadi wali. Jadi bener erek tawajuh ka Gusti Allah mah tak eta aib-aib teh gerak picunan.